Setelah Kangjeng Nabi Muhammad teh aya, para sahabat teh aya, tabiin teh aya, diangkat ku Gusti Allah. Kumaha Allah? Imam Syafi'i diangkat. Narfa'u darajati man nasya. Kaulah menghendaki Syafi'i supaya naik di permukaan bumi untuk menjadi pelita hati. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, kehendak kaulah cek Gusti Allah. Beres, Tuhan Syekh Abdul Qadir diangkat ke permukaan bumi untuk menjadi penenang, untuk menjadi pelita hati. Kumaha kula bae cek Gusti Allah, ulah nyaon-naon sia mah. Tuturkeun cek Gusti Allah. Belah dieuna wala para wali sanga, Islamkeun Indonesia wahai para aulia. Cek Gusti Allah, maneh teh kudu geus jadikeun kakasih. Islamkeun. Perang berbagai kerajaan-kerajaan dengan kerajaan nu aya di urang. Lain perjuangan leutik. Wali sanga berjuang di urang teh melawan Majapahit, melawan berbagai permusyrikan. Diteruskeun ke Banten ka dieu Tuan Sultan Banten Syekh Maulana Hasanuddin. Perangna luar biasa, kumurni hatena. Kehendak Allah narfa'u darajati man nasya. Tidinya terus kabelah tek angkat deui Syekh Nawawi. Dunia oyang ayana Syekh Nawawi. Ketika tarung di Mesir, ketika tarung di Mekah, Nawawi nuleutik orang Jawi, tetapi kemampuanana luar biasa. Nyahoeun dunia kabeh sebab kumpul kabeh di Mekah, Turki, Yaman, Mesir, nyahoeun kabeh, Irak, Iran. Ketika muncullah Syekh Nawawi tanar Ajawi, muncullah dengan berbagai karangan-karanganana, diakui dunia Syekh Nawawi teh narfa'u darajati man nasya. Beres Syekh Nawawi, Syekh Astawi caringin untuk Banten mah luar biasa. Jawa kaditu Kiai Hasyim Asy'ari untuk Jawa luar biasa. Kadieu ka tengah, terus Kiai Muslim Meranggen Demak luar biasa teh. Narfa'u darajati man nasya. Belah dieuna teh aya Abuya Dimyati Cadasari, aya Ki Bustomi lumayan, lain lumayan pohara teh. Waridah alhamdulillah kiaina arasup Golkar. Ya Allah ya Rabbi, teu kadenge kurang jituna dakwah. Ja Abuya mah cicing bae tapi loba jelema anu sujud, mun carak sujud mah di hareupeunana. Di dieu almarhum ja biasa bae kadeuleuna mah, tapi masya Allah aya sabarapuluh mungkin ratus asup Islam di leungeun almarhum. Coba eta biasa bae korenganan melalui batin tadarru jeung tafakur ka Gusti Allah. Memang saatna model kitu. Nah, nu mantak Gusti Allah teh mere cara dakwah teh disesuaikeun jeung kaayaan kaumna. Kaum Kangjeng Nabi Musa guaraga ilmu sihirna dibere Kangjeng Nabi Musa tongkat anu ngaleuwihan tina sihir. Kangjeng Nabi Ibrahim lantaran najamin ahli perbintangan, Kangjeng Nabi Ibrahim dibere nulungkan perbintangan. Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad jarago jasa sajana, jarago jasa bahasana ahli sastra orang Arab teh turun Kangjeng Nabi diberelah Al-Qur'an. Di zaman Kangjeng Nabi Sulaiman jelema teh mengagungkan harta saat eta, dibere harta nu berlimpah Kangjeng Nabi Sulaiman untuk meluluhkan umatna. Terus bae saat-saat mana Gusti Allah dek narfa'u darajati disesuaikeun tinggal kuari orang teh dahaga hayang aya ulama secara nasional anu bener-bener tuh pernah melirik sebelah mata karena dunia paling kedua sebelah masa tik ya saha urang coba pantau Jawa Timur saha, Jawa Tengah saha, Jawa Barat Bandung saha, Banten saha, nyebrang kurang ka Lampung saha. Oh barang di Lampung gede bener aya gajah malulu. Nah nyebrang urang ka Kalimantan, urang nyaho di Sambas teh di dinya teh wah pabrik wali-wali Allah. Ki Khotib Sambas urang Kalimantan, berarti di Kalimantan sorangan, kerajaan Kalimantan sorangan adalah wali-wali Allah.
teropong kurang kuari ke Kalimantan mana wali-wali Allah na ulah cerita wali halanan ulama anu muncul anu narfa'u darajati man nasya'nu ku urang kadeuleu ku mata kasan urang halanan can aya Malaysia orang nyebrang kadinya setik di Malaysia coba baheula teh aya Habib Abdullah di Malaysia teh anu ketika kahuruan jadi deui tokona teh pateuh kuari nah ieu di Malaysia nyebrang urang coba ka ditu ka Thailand jadi Thailand teh aya pengarang amil di Thailand eta nu kurang dibaca teh eta amil ila manalau mila pinah wibiatu amilin pan karanganna karangan lain urang Indonesia eta teh urang Thailand coba deuleu ku di Thailand cangcing gua coba eta pan lain lalagaan dibaca pan ku urang ya Allah ya Rabbi dimurodan ku Syekh Nawawi nyebrang urang ka Korea kuyak malulu di Korea terus nyebrang dunia orang ningali sekup letik sekup gede mana kuari ketika aya Osama bin Laden pohara dunia ngageter dunia teh aya Saddam Hussein kitu emang Allah mah nyieun tokoh-tokoh teh nu bakal ngagempur kafir teh ngageterkeun dunia ketika naik Saddam Hussein jelema nu lahir ke alam dunia ku simpati-simpatina dingaranan Saddam Hussein sanajan kuarina kumisan jeung kunyin Saddam bae sabaraha ribu saat eta 1000 manusia di dunia nu terdeteksi langsung di ngaranan Saddam Hussein nang saha eta simpati kitu lamun lain nang Allah moal bisa dicorekeun ku Amerika jelekan jorekeun tetep bae kaluhur bae sebab naon melawan kafirnya dengan perekonomian dilawan ku persenjataan siapun jasa eleh menang lain urusan Allah ngeboga urusan berlanjut datang ka kuari numantak apakah kuari peperangan Irak jeung Amerika teh bisa dicicingan ku Amerika teu bisa satu jengkal tanah Irak tidak akan diberikan kepada Amerika kitunya nama tak sumpahna satu jengkal tidak akan bisa selama masih kena ada manusia-manusia di Irak tidak akan diberikan cena-cena nanyar kedutaan bikin aja untuk kemaslahatan nyieun nyanakan di ditu dan lain sebagainya gedung-gedung dan lain sebagainya pertahanan apa lagi cek urang Irak tidak masalah kayak di bom ieu ku kami tenang we tah urang Irak teh boga kos kitu Masya Allah iyalah negara 1001 malam Vina Panduwinata tong kos itu mah nyete asa teh nyaho sadiki mana ya ataina Ibrahim mana qaumihi narbau darajat kami ngangkatkeun darajat manasa ka jelema nu kami dikehendaki inna rabbaka hakimun alim sanyana pangeran anjeun Muhammad maha bijaksana dina dadamelanana alimun maha uninga bi khalqihi terhadap makhlukna rusak kuari dunia khususnya Indonesia kehendak Allah gula bingung kehendak Allah kabeh tenang urang salat kehendak Allah kabeh ge alimun maha uning hakimun maha bijaksana jalamun ku Allah diendeukeun mah aya hiji jelema nu gagah meureudanan siap ngalawan bangsa-bangsa nu brutal brengsek atuh mah kawasa Gusti Allah ngan henteu bae heurana encan wayah engke mah geus wayah mah keluar ti pertapaan nyana langsung aya di luhur awang-awang kaula cek manehanana ieu adalah turunan Ki Sempar antum atas tapa di Gunung Karang tas neulean sumur 7 batur kulaya 3 hiji si udel kedua si gareng kaguala ngaranna si cepot ya ini kebakar emang kebakar gitu pewayangan eta adalah suatu lambang-lambang manusia anu keur berjuang kumalandang di alam dunia anu jadi Semarna anu jadi cepotna anu jadi garengna anu jadi Gatot Kacana anu jadi Samiajina anu jadi tuh siapa nyaho bae dorna cenah ese tok nonton mah kos kadari itu bae
cenah kieu nya aing mah nya oge di kitab campur jeung nongton setik aya kitab lah moal aya lamun lain di kitab perwalian dibuka di dinya Semar asilna tina Samir bahasa Arab eta teh kos kitu teh aya hiji-hijina secepotna nu eta pan ku urang teh osok dihadiahan lamun urang hadiahna teh kitu sangyang wenang sangyang wening dan lain sebagainya eta anak Kangjeng Nabi Adam ke kuku lamun dicaritakeun dina ilmu perwalian Nur Cahyo dan lain sebagainya kadina terus kadina aya duwi eta kan dibedakeun ngaranna doang anak Kangjeng Nabi Adam na diganti ngaranna terus Kangjeng Nabi Sis kan diganti ngaranna ieu teh dek diasupkeun kana perwayangan jang naon jang ngalambangkeun manusia-manusia nu hirup Ki Haji anu ngeridit ieu contona Kiai anu aya contoh-contoh dilambang-lambangkeun masyaallah teman-teman kurunya hong ke cara-carana yes nom yakin nanti ya terus sebelah dia asana pemain teman-teman